Alah. Ampun. Hiburan ya. Itu gerak badan we itu kayaknya. Aing ngaputing kamari mah seuri bari aki-akian. Nah, yang seri kenaon ya, Kang? Yang serikeun aki-aki adan di masjid aya napas geus beak meureun. Nah, eueuh deui. Cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy. Budak orang ge Ieu mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM. Meuni maksakeun maneh. Eueuh khawatir. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas mun aja euy. Napas we ampun. Dung-dungna we. La ilaha illallah. Capek Ngageuingkeun subuh geuning. Eleng dulur muslimin Mustafa salah gitu cek manehna keneh pohoan musliman ada geus kolot karena ge atuh aduh urang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahal atuh mun urang mah duh diajar nyeni saeutik mah make seni nya Kang eling dulur muslimin muslimat ayo salat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibakaleun engke di Majalaya ya heran aduh ampun naon di Majalaya wala wargi gitu gerak gugah ulah ka jom-jona gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah salat kan cai geus kolot paling berat eta wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae meureun barang ngareret kana jam ding-ding geus eueuh deui aya nu mau ai dipaok ku di teteangan pek teh ku incuna dipaok tadi dibere rokok manehna ge sabungkus ye jang abah kuring geus usaha komo bulan puasa kumaha bulan puasa wala wargi ai geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh kuseuk ke sare teu karasa teh ai nyari-nyari geus poek padahal poek teh hujaneun angkep beureun oh yo cetrek teh kana migder teh adan Allahu Akbar Allahu Akbar meureun katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan atuh puguhe nu paruasa teh malah locor oh aduh didinya da aki-aki teh mah mungkin ke masjid ke didinya trauma alah komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da ai di imam meureun ai sangu teh pangirim da teh boga pamajikan teh aki-aki teh kolak oge pangirim kolak pangirim datangga harana neut dek di dahar teh daguan adan kolak
Jamai teh kan. bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show Ngabuburit. ngadaguan sejak ngadaguan adan Dan keur ngadaguan kitu joker lek ke desare karunya ada malu sekolah tuh. ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh la ilaha illallah korejat Allahumma lakasyumtu barang rekop karena kejo dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh aing teh buka henteu saur henteu kusaha kepae Makanku lapar. tragis teh endingna teh euy aduh ampun aing Makanku lapar. alah besok dipakai kesempatan ku copet Ku copet. iya Kusok aya wae dina wayang meta. model dewek ning Naon akang? di Bandung itu di alun-alun kepada larang teh sosok aya Damri Oh Damri, bos kota teh ya. loba teh copet Loba tuh teh. Wih. awewe dicopetna teh Awewe ge nya. ai dewek kabeneran naik dewek teh pinuh bus Damri teh Ya. kieu we ngajajar tah mararuntang Bari nangtung muntah. teu nyaho aya awewe nyopet kana saku aing jauh bulu bus we teu nyaho sapatu aing tobros saku aing tobros soek jokep teh kana bobogaan aing baru kana HP eta ge kadenge ku aing ku kulutus copet teh nah cenah HP teh hipu geunya cenah HP teh wah didengkeke ku aing leungeunna eta copet ngep sok sia ku aing mending dicorowokeun sia copet mending cook atuh ngeuna we aing kepada larang teh we tibra aduh alah Benar kan? udah bisa turun harita teh leuleus eta kadeule copet awena leungeunna kekepret we Kekepret. Bari diulaskeun karena baju supir teh. alah ampun Kang, euy keneh dibere. nu karunya mah tukang bandrek deuleu Nah, make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang. dek dipaehan ku ieu ku masinis Nah, wake diklipaehan. masinis supir kereta api Naon dosana? apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning klub jauh klub sampe nya Sampe benar. meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul Tinggal ke gedona. cau gugulutukan ini aya opat siki klub sampe we suuk ke opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang Bebaresi heula. ai dielapna teh ku lawon beureum Ya. pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya Dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing. urut lap Ya. meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha. nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek ngajawabna kantung ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak gajleng teh eta mah Wah, turun mau panunggu berongbong tukang bandrek lompat memberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureun teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we
Terus na kayak gitu teh. Tapi ka pondok umurna dari masinis. nya aya deui aya aturan polisi rek niat hade nepi ka dituduh goreng Niat hade tuduh goreng kumaha ya Kang? siapa teh apa dongengna Kumaha dongengna tapi kayak apa? ieu teh akibat jelema dina agamana henteu tamat dina agama teh nganukur sangat beja jadi hatina teh agamana teh turut munding ya pan dibawa ku garong ge ngicik teh ieu mah agama ajeb ieu ajeb teh beja lumeh sok ngadengekeun meureun kiai yen Allah teh maha bunghar Allah teh maha tingali maha uninga maha welas jeung maha asih ngan dina pikiran manehna mah ngabentuk jelema Allah teh meureun bunghar loba kakayaanana dina pikiranna teh nu awam meureun hirup teh ngan susah jeung susah lain tengah puting dinian surat Assalamualaikum kahatur Allah anu maha welas anu maha asih kalau suratan lain kawasa sesama pan dina imajinasina dina bayanganna teh ngabentuk jelema Allah teh dimitoskeun sidik lain siapa mislihi saya punya mulai hiji perkara nu bakal bisa nyontohan kamantana saperkara oge hari ini na pikiranana dibayangkeun ngabentuk nyuratan abdi percanten jana salira mah murah asli sanes beja abdi yakin dina hate salira teh ulas asih karayan abdi mah hati kali Allah teh mah hati kali abdi yakin uninga pangiten kenapa ngabutuh abdi cing abdi tulungan artos 100.000 keur bayar listrik hatur nuhun wassalam udin supaya kena puas surat ayo ku pegawai surat udah dicapatan tidak kotak surat hiji-hiji dibacaan ayo hiji deui nyata surat diundi kahatur Allah nah si tukang surat ieu tinu gelo anungkeun we sisi jalan aya polisi palit di Polda boncengan polisi mereka ngomong begini ngadutut aya polisi tukang heureuy duanana resep heureuy euy naonnya kayak itu aya nu bodas tuh udah disuruhnya amplop nih saya dibaca kahatur Allah barakat eta polisi jeung gelo pasti insok euy buka euy eta polisi dina kuta dua ade baca surat kahatur Allah subhanahu muji garohe eta polisi sijilian Sada udin ya, mana ya, rumora, lain dia kalau nyanyi, berduit yang dia, tahu gitu ya, rumahnya dari orang yang suratnya dikirimkan karunya, saya cari 75.000 ya, jangan sampai banyak suratan beli, kahatur budin.
Ieu duitnya aya jang. Manfaatkeun. Dihanapna teh kan Allah. Eta polisi tukang heureuh. Ayo jadi urang aturkeun abe nu seuri ayo nya. Oh di yo cenah yo. Tuh teh imah si Deden Donat lah gitu. Kok. Assalamualaikum. Bro, itu buka rumah Udin, aya polisi. Ya, bapak aya naon tidak terus lain aya katitipan surat. Disaha deui cenah. Soke macam mana? Muhun cenah punten itu. Ini teh polisi kembali seuring. Iya. Ayo dibaca teh, Udin eta surat. Ieu duit lumayan. Allahu Akbar, abdi bagi persanten Allah teh mahanya ahli mahawalas pasti. Ya Allah, nuhun, ya Allah. Kita sujud. Salat subuh ke 7 rakaat. Cacak 2, jangan ditanya, kamu 7. Dibaca, semua duitnya 75.000. Galamu di mana? Ngopi mahir ini lumayan sedikit. Tulis diri tak kalau bahadur Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah pingkeun ulah MHP duit ke polisi. Ini rugi 75.000. Jadi kata buah duduk mau kata polisi dinanya. Ampun, nulungan anjing kadempet. Ampun, penting magung. Makanya nyebutkan pingkeun deui. Tapi kan dianggap sesama eta Allah. Tah, nu matak dina agama teh jeung ilmuna kitu dicilaka. Ya. Dina Islam teu tauhid cilaka teu nepi. Ya. Matak sadar pakai ulah sumogo tamatkeun cing jucung. Dagaran-garan sumogo mah geuning huwi oge kalah jadi hitut. Kalah jadi pokok heuh. Aduh. Jeung ilmu teh nya. Tah begituna teh mudah-mudahan citra polisi tidak ayeuna kapayun di hati masyarakat tetap abadi. Ya, amin. Jaya sekali jaya tetap jaya. Nu alus mah nu lolong. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Ayo ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh. Kumaha cenah euy leumpangna. Leumpangna mah si lain nya kali iteuk. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang tuluy urang ngamen di kota. Ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpu urang lalajo film goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong heueuh caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh rungkaringka nih jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan
Sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teu euy nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok mawar bodas ada yang nu ngora ieu muni eueuh kakapok sakina geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang ya kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pan aya nu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedug didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa naik teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nyaho tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beunta baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah geuna cenah dewek bisa naekna mah ai bisa mah cenah naek atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang jeung luak lieu kumaha cenah bisi anu bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo terekel do sia urang mah angsrod di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsrod deui kitu eueuhna naon pan jo koleang ragrag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu ragrag teh aduh panai bakating nyeri mengihan maneh meureun sisi kiih teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dikanya wah koloteuy anjing asin oi puguh mecer linci kalapa aja euy aduh amor lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh sugane aing teh pandek diadu pelawak alah